Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasa simkuring Helena Hayat di kelas 11 MIPA 2. Ayeuna simkuring bade nepikeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun mangga urang sami-sami panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dina kasempatan ieu urang sadaya tiasa ngumpul dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat miwah salam mugi tetep dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para kulawargana, para sahabatna, oge ka urang sadaya salaku umatna. Hadirin anu dipikah hormat, dina kasempatan ieu simkuring rek nepikeun biantara ngeunaan miara lingkungan. Urang nyaho yen global warming teh nyaeta masalah anu serius pikeun nagara-nagara nu aya di dunia. Global warming teh lumangsung sabab kagiatan manusia anu bisa ngarusak bumi. Nyaeta tempat urang hirup. Global warming nyaeta proses naikna suhu rata-rata atmosfer sagara sarta bumi. Global warming ieu ngaakibatkeun anu picilakaeun saperti suhu hawa naik di luhur rata-rata, hindangna lumangsung cuaca anu henteu nentu, ayana parobahan iklim. Global warming teh akibat ti efek imah kaca, kabakaran leuweung jeung saterusna. Ku kituna urang kudu ngalaksanakeun usaha pikeun nyegah global warming saperti ngalakukeun reboisasi, pananaman sarbu tangkal, nyieun taman kota jeung saterusna. Urang minangka manusia kudu miara lingkungan supados global warming henteu nganceum makhluk hirup nu aya di bumi. Urang bisa ngalakonan tindakan leutik tapi boga pangaruh gede saperti micen runtah kana tempatna, melak tangkal di pakarangan imah jeung saterusna. Hadirin anu dipikah hormat, kusabab miara lingkungan kacida penting, jaga urang engke bisa ngarasakeun endana hirup di dunia ieu sarta bumi urang tetep lestari. Sakitu nu tiasa ku simkuring ditepikeun. Pamungkas ti simkuring, pilih aya basa anu kirang euteup seureuna atanapi kecap anu kirang mareunah, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.